Saatnya Cangihkan. Yang geus dibejakeun ka Pak RW. Yen Aki geus cager. Atos Ki. Kumaha dibejakeunna? Kieu tah, Pak RW, tahlilan teh teu cios saur Aki. Cing boga adi teh eta tong cina cerik wae cina repeh. Dikumahakeun eta Udin? Henteu dikukumahakeun, da eta we curik. Pira ku cerik teu pupuku. Ngan Udin mangan seeutik we. Naon? Si Ujang teh melong wae ka Udin, geus secolok matana. Dasar anak-anak zaman sekarang mah manja. Manja gimana, kek? Masa sekolah cuma 1 kilometer minta dibeliin motor. Emang kenapa tuh, kek? Kakek dulu sekolah tuh jaraknya 10 kilometer dari rumah. Dan itu teh berjalan kaki untuk mencapainya. Nah, lihat sekarang hasilnya, lihat. Hasilnya apa, kek? Lumpuh. Daniel, iya Jack. Bebek naon anu jalana ka kenca wae? Nyeri beheung bebekna. Lain. Nyeri suku atuh. Salah. Arate keur ate. Lain. Naon atuh? Bebek yang dikunci setang. Halo, siapa ini? Halo, dengan Pak Dokter ini. Maaf dok, ganggu istirahat dokter. Ya, nggak apa-apa. Ada apa ini? Saya lagi di rumah sakit jiwa pak. Itu apa pak? Ini, aduh tolongin saya pak. Ada teman saya yang nyobohlam dok. Aduh kumaha tuh dok. Aduh, tolongan dok. Kumaha atunya? Bejaan atuh awas bisi ka setrum. Iya dok, da kumaha atuh hese mere bejana. Make jeung hese mere bejana. Apaan abdi mah bohlam. Saatnya Cangihkan. Daniel, Naon Jack? urang boga tatarucingan eno mah. Naon? Buah naon anu tungtungna huruf B? Apa? Salah. Dukub. Lain. Samangkalb. Salah. Heuh, naon atuh? Buah kentob. Kenapa kamu curi tip yang ada di dalam mobil? Saya terpaksa melakukannya, Pak. Terpaksa bagaimana? Tidak punya uang untuk makan. Dari pagi saya mencari kantor polisi, tapi tidak ketemu. Lalu saya tanya ke temen, malah diem. Ya udah, supaya sampai ke kantor polisi, saya coba maling tape mobil. Buktinya kan, saya bisa sampai ke kantor polisi ini. Terus kenapa kamu mencari kantor polisi segala? Itu Pak, saya mau membuat surat keterangan kelakuan baik, Pak. Nah anak-anak, pekerjaan yang berakhiran OR atau OR pasti sukses. Contohnya apa, Bu? Ya, misalnya dokter, profesor, promotor, dan lain-lain. Berarti yang ujungnya OR itu orang sukses. Oh, betul Bu. Ayah saya juga sukses jadi kontraktor. Ayah saya juga sukses Bu jadi pengusaha motor. Kalau ayah saya, kenapa tidak sukses ya Bu? Malah celaka. Apa pekerjaan ayah kamu? Mencuri kolor. Kernaon jang eta drum diguling-guling? Supaya si Udi bungahan Pak. Memang si Udin di mana gitu? Tadi lebet dia drum. Naon emang ngudag-ngudag urang? Sia kunaon ngudag-ngudag aing oge? Urang mah diudag polisi. Aing ge sarua. Saatnya Cangihkan. Din. Naon atuh Bapak? Dia. Naon Pak? Itu kunaon si Ujang cerik we? Naon atuh naon keur Amang jeung Udin? Anu bet cerik. Dieureun deui. Henteu teh dieureun. Terus kunaon atuh? Nya, si Ujang teh ningali tetanggana di sunatan. Si Ujang teh yang di sunatan, nya geus ku Udin di sunatan si Ujang. Kamu tahu nggak kenapa teman kamu itu sampai mati gantung diri?
Tahu Pak Polisi? Iya, kenapa? Gini, Pak Polisi, bajunya teh basah karena ikut kecemplung waktu ia berusaha bunuh diri ke sungai. Jadi basah bajunya. Ya, tapi kamu tahu kenapa teman kamu bunuh diri? Tahu Pak. Nah, ketika bajunya sedang basah, lalu saya bantu untuk selamatkan dari sungai. Lalu saya gantung supaya bajunya cepat kering. Kamu buka dulu nggak bajunya waktu itu dijemur? Enggak Pak, aku gantung sama orangnya. Nah, dirinya tinggal lampu geus beureum heuh. Sangeunahna we ngajalankeun motor teh. Ningali pisan Pak, ngan hanjakal. Hanya aku naon atuh. Muhun Pak hanjakal abdi teh ningali aya bapa di dieu. Ini sekaingetan euy. Pan urang teh salila bobogohan teh nepikeun ka sagekotna asa can ngasa anu ngarasaan sirih lamot biwir teh ni euy. Nya euy Aki, kumaha mun urang nyalingker heula kanu poek. Ayo atuh ini yo. Ulah atuh cium dewek ya. Ini kumaha rasana euy? Dan men. Tapi kayak anak nih, rasaan teh aya nu melagdi nanti kalau uing euy. Puguhun ini ge kerewas ieu teh. Untuk palsu nini loncat ka mananya? Kang, ada ikan lohan? Ada. Berapa kalau yang ini Kang harganya Kang? Ini mah harganya 3 juta Kang. Mahal gening. Nah bisa gitu Kang. Lauk ini mah Kang, lamun disimpen na akuarium teh diudag-udag kuno lainna. Nah bisa gitu Kang. Sabab dina lohan ieu mah aya tulisan wani udag. Saatnya Cangehkan. Iklan jual rumah di Ical Cepat. Hiji bumi tipe 3 genep, harga namung 10 juta rupiah. Lokasi cakap Jalan Setiabudi, pantol sareng jandelana aya di Majalaya, gentengna aya di Medan, tembok sareng teholna aya di Madiun. Kuncina tinggal nyetak di Samarinda, kamar mandi sareng ruang tamu aya di ujung Berung. Sertifikat di Surakarta, sertifikat hak milik tanpa perantara. Siapa cepat, dia dapat. Dan untuk catatan, tidak menerima SMS, telepon, maupun miss call. Kasaha wae nu gaduh minat meser eta bumi, sumpingan wae SIM kuring di Maroke Irian Jaya. Di, ayeuna jam sabaraha? Aduh, teuing atuh saya teu boga jam. Eta sugan dina TV jam sabaraha? TV na ge rusak. Kumaha atuh teh? Cik setel radio sugan aya. Radio na ge aya nu maok. Jadi kumaha atuh jam sabaraha ayeuna? Gampang, tinggal ieu. Woi, gandeng woi. Geus penting ya. Geus jam 1 penting. Teu sopan sia. Tuh kan, jam 1 cek urang oge. Ayeuna kan judul-judul film teh bahasa Inggrisnya pang bahasa Sunda nya. Lah sok. Ari Saving Private Ryan naon? Nulungan Sirian. Ari Enemy at the Gate? Enemy at the Gate. Musuh ngajedog di pagar. Ari Die Hard? Die Hard. Teu paeh-paeh. Ari Die Hard 2? Die Hard teu can paeh keneh. Ari Die Hard 3 with a Vengeance? Nyaan euy, hese pisan paehna. Jack, tetarucingan lagi Jack. Ayo lah. Kenapa kapal terbang nggak bisa mundur? Karena kalau mundur takut jatuh. Salah. Karena kalau mundur nggak ada gigi mundurnya. Salah. Kalau mundur nanti pusing. Teu bisaeun. Naon atuh? Karena kapal terbang nggak punya spion. Gelis, pemajikan Akang teh bade nikah deui. Kengeng teu? Oh, papa sayang, mangga teh teuing pami matak bahagia ka papah mah. Rela mamah mah sok we pah. Mama teu keberatan pisan mah. Kaberatan kumaha ari papa? Mangga we pah. Mung aya 3 syarat. Syaratna naon wae mah? Nu kahiji, papa teh kudu sayang, cinta ngalindungin, ngabingbing ka mama. Mohon. Nu kadua, papa teh kudu bersikap adil ka istri-istri papa engke. Mohon. Terus ari nu katilu naon mah?
Langkahan heula mayat aing. Saatnya canggih gak? Pak, pangyanakeun cayeut, Pak. Sarjun, sok sia, geus biji kebiasaan teu matu teh. Lain molor sia, jam sakieu can sare ngadon nita bapa sorangan deui. Atuh Pak pangyanakeun cai hayang je haus. Nah, ari si laing budak teh dikepret sia ku aing, bener-bener nurus tunjung. Pak, Naon deui? nya upami Bapak bade ngepret abi ka dieu, punten atuh Pak sakantenan pangyanakeun cayeut nya. Pak, abdi bade naros ya Pak. Sok Jang, sok. Ari hiji lilin nu hurung ditutup gelas, lilin eta parem. Nah, nu kitu teh nunjukeun naon ta Pak? Teu aya hawa Jang dina gelasna Jang. Salah Pak. Naon atuh Jang? Nah, eta teh ngabuktikeun yen urang teh kirang padamalan Pak. Kunaon Jang paku teh dicabutanana? Utang Bapak, Kutang saha? eta utang nu diemeh. Mang, beca Mang, Kau mana Neng? anterkeun abdi ka pasar Caringin. Mangga atuh hayu Neng. Mang, tos we di dieu. Ah, Neng betliren di dieu, di tempat sepi deui. Kan caringin mah lebih keneh Neng. Ah, nyos we Mang di dieu. Ya artos mah, nuhun nya Mang. Nah si Neng teh mayarna make daun. Aing mah tadi geus curiga. Nah, bet eureun dinu tempat sepi kieu teh. Dasar kunti. Mendingan abdi kunti daripada emang jadi tukang beca. Jack, naon sababna? Indonesia lambangna Garuda. Indonesia lambangna Garuda kusabab merdekana tanggal 17 bulan 8 tahun 1845. Oh, pinter Sok, amun misalkan lahirna tanggal hiji, bulan hiji, tahun hiji, lambangna naon? Aduh Cece, pun lanjut teh ulina teh ka lokalisasi wae pada manana teh. Nah, atuh menikah dinya wae. Nah teu dicarek. Dicarek mah dicarek, tapi da kumaha meni tiap wengi ka lokalisasi na teh. Nah, ari Cece meni sigala laki hideung belang wae atuh teu boga salaki teh. Nya eta tiap wengi ka dituna teh. Nah, bet bisa kitu. Narek naon atuh ka dinya teh? Nya ngajemput abdi, apan abdi mangkal di ditu. Saatnya canggih gak? Mang, mesa lotek Mang. Sabaraha hiji Jang? 10 bungkus, nu tilu lada nasi seueur, nu tilu deui henteu lada, hiji deui nganggo engko tapi samarana sakedik, anu tilu deui lada, hiji deui ditogean, anu hiji nganggo tahu sareng tong asin teuing, Mang. Anu hiji deui nganggo bonteng tapi teu nganggo kacang panjang, anu hiji deui Mang engkona seueuran nya Mangnya, dua teu nganggo toge tapi kurupukna seueuran. Aing mah kajen tutup dagang lotek teh. Lurah, Iya Bu Wali Kota. ari musola di desa ya sabaraha? Sekedap Bu Wali Kota. Lis, sabaraha Lis? Musola di urang Lis? Aya 4 Pak Lurah. Aya 4 Bu Wali Kota. Terus ari madrasah aya sabaraha Lurah? Kayak sekedap Bu. Lis, sabaraha Lis? Madrasah Lis? Aya 2 Pak Lurah. Aya 2 Bu. Ari Pak Lurah nyaho naon? Meni kudu nanya ka juru tulis wae. Cik ayeuna kuring nanya, ari ngaran Pak Lurah sorangan saha? Kela sekedap. Lis, ari ngaran saya saha Lis? Jang, kunaon make jeung kokorondangan di rel kareta api? Mabok maneh teh? Muhun Pak, abdi teh nuju mabok Pak. Dah jangar pisan Pak, aduh. Nah atuh make jeung kokorondangan di rel kareta api, bisi katabrak ke datang kereta api gerak. Lain katabrak Bapak cik dangukeun ngiranya ku abi. Abi teh dipiwarang kupun Bapak nya tah.
Menarikeun kenteng ngan abi teh teu nepi-nepi. Nah taraje teh panjang-panjang teuingnya ya teh. Eta mah lain taraje Jang, rel kereta api. Hari bapak anu mabok teh abdi eta nepi bapak. Udah ngerek nanya. Naon? Kadahara naon nu haram? Babi. Nu leuwih haram? Babi nu ngandung babi deui. Anu pangharamna? Babi nu ngandung babi deui nya, tapi teu boga bapak. Hei, kamu maling domba ya? Sanes Pak Polisi, sanes. Abdi mah sanes maling domba. Siang aku. Kamu maling dombanya? Muhun leres Pak Polisi. Nah, gitu atuh ngaku ari jadi maling mah. Kamu maling opatnya? Teu Pak, da abdi mah ngan malingan hiji Pak. Cing sumpas ya. Maling hiji bener? Muhun Pak, da abdi mah malingna ngan hiji. Indungna hungkul. Ngan ieu we anakna nunturkeun tilu anana. Saatnya Canggih God. Assalamualaikum. Araya? Waalaikumsalam. Emang badan lagi kiritan si mamahnya? Muhun, mamahna aya teu? Saya, mamahna nuju ka Majalaya. Oh, ari neng terang teh di mana Majalaya teh? Henteu, kayak kuneng orang taroskeun heula ka mamah. Mah, ari Majalaya teh di belah mana? Sujang, kunaon beut sasarianeun loba hudang peuting. Mun aya kahayang geuwat tepikeun ka Abah ayeuna, Jang. Ih, ari Abah, pancek Pak Ustad oge. Mun aya kasusah, kudu remen ngadua. Hayang naon maneh teh bet bebeakan kitu? Hayang ibu kota Jawa Barat pindah ka Garut, Bah. Moal mungkin atuh Jang, kahayang maneh teh. Nanaon kitu sababna? Tadi Abah waktu ngalebetan soal ulangan. Soalna teh kieu tah. Kota naon ibu kota Jawa Barat? Ujang ngawaler Garut. Tah ku kituna Ujang ngadoa sangkan ibu kota Jawa Barat teh ngalih ka Garut. Daniel. Naon Jack? Adi geura. Naon Cenah maneh kungsina nyojin. Ari bungkul ka nama mah acan. Kungsi sote nemjo eta we pakeanana. Wah, sia. Kumaha rupana? Biasa we, aya nu hidung, aya nu coklat, tapi loba namanya nu warna biru jin teh. Wah, hebat mah di mana eta ningali nu kitu? Di Camplas. Nyalira wae neng? Mohon Kang. Ninggal foto saha neng kabogohnya bangun nu sedih gitu nama diputuskeunnya. Sanes Kang, sanes ka bogoh. Sarang teu nembe diputuskeun abdi mah. Bali abdi mah nuju milari. Aduh, kaleresan atuh pami kitu mah. Kaleresan akang oge nuju milari istri ya. Nu leres Kang. Muhun, sumpah. Ngomong-ngomong eta foto saha atuh nu salaresna? Meuni gagah tur kasep kitu. Akang mah janten minder. Iya mah foto abdi serta acan operasi ganti kelamin Kang. Radio, urang rek carita sia. Bapak urang mah jagoan. Pepetasan sakilo digantungkeun aceli tuluy dibeledugeun. Hade bapak urang mah. Wah, jagoan atuh. Ari ayeuna ya kemeh tuh bapak maneh teh. Udah geus maot. Iraha maotna? Nya harita we pas ngabeledugeun pepetasan. Saatnya Canggih God. Duh, pinter. Ngagambar naon Udin teh? Keindahan alam, Bu. Cik ibu ningali. Mana gambarna? Ieu teh geuning kosong keneh. Aparen bakatku endahna dugi ka teu tiasa digambarkeun, Bu. Hop. Aya naon Pak dieureunkeun Pak? Erek mariksa. Mariksa naon Pak? Mana SIM? Aya ieu. STNK? Kala tah ieu SNK. Helm? Iya dianggo. Geus berarti ku saya ditilang. Nah, ditilang Bapak da pake komplit ieu sadayana. Ari maneh mawa STNK, mawa SIM, make helm.
Ari motorna mana? Bapak, saya dan gadis teh sudah saling cinta, Pak. Maka kami akan menikah. Kapan saya boleh menikahi anak Bapak, Pak? Begini Nak Budi, bukan saya keberatan, tapi tunggulah saat yang tepat. Saat ini umur anak saya 20 tahun. Umur Nak Budi sendiri 24 tahun kan? Ya. Jadi tunggulah sampai umur kalian sama. Cik, sato naon anu sok nog? Hayam, Meri, asin, Asin. Nah, aya sato asin. mun, kan geuning aya endog hayam, aya endog meri, jeung aya oge endog asin. Sato naon anu matak ngabingungkeun? Teuing naon atuh? Nya monyet atuh. Nah, monyet. Tuh, monyet wae bingung. Putra abdi mah alhamdulillah tos janten tentara. Ayeuna teh nuju ditugaskeun di Ambon. Oh, sabaraha lami, Pak, ditugaskeunna? Duh, aya meureun kana 7 tahun namanya. Wah, tos luhur atuh ayeuna pangkatna. Muhun, waktos angkat nama sersan 1. Kumargi tos 7 tahunan. Nya kirang langkung pangkatna ayeuna mah tos sersan 8 lah. Saatnya Cangega. Kulup, nah sia teh bodoh-bodoh teuing. Nah, jeung bodoh bapak atuh da kulup mah kieu guru nulis dinu papan tulis nya kulup tulis. Terus guru ngahapus dinu papan tulis, kulup oge dihapuskeun na buku ge. Mang meser sirop, Mang. Mangga kasep seueuran esna tanah pinte. Ah, biasa we. Mung sing seueur sedotanna nyamangnya tong hilap, sirupna diamin. Semari Saklitnov, cik ka dieu. Ya, Bu, Abi. Ka dieu bager, ari anjeun teh turunan Yugoslavia nya. Sanes, Bu. Eropa Wetan. Sanes. Polandia. Sanes. Nah, atuh eta ngaran maneh Semari Saklitnov. Oh, eta. Semari teh kan singkatan, Bu. Tinami Bapak Surtono sareng Ibu Marianti. Ari Saklitnov? Sabtu Kliwon 7 November, Bu. Mang, soto campur hiji, Mang. Mangga Den. Sing balik atuh, Mang, jualan soto teh. Kala sakedap jang kunaon. Ieu tah tingali, aya laleur hejo. Jeung naon ieu teh? Aduh Gusti, kodok buntut. Aya kuntung rokok deui. Ari Mang kumaha sih? Tong bendu atuh Kang. Dan namina ge soto campur. Nya campur naon we sakapenakna kumaha abdi da abdi nu dagangna. Aya nu tiasa dibantos Ki? Aya Cep, ari Aki teh rek ngirim serat ka Incu Aki. Nah di dieu teh aya perangkona Cep. Oh nya aya atuh Ki, piraku di kantor pos daya perangko. Ras naon deui Ki? Punten we sakalian pangnuliskeun alamatna dina amplopnya jangnya. Mangga Ki. Ku abdi dipangyeratkeun aya deui Ki? Aya Cep, atuh sakantenan we pangnuliskeun surat nanya. Oh mangga Ki, kes sedapnya orang pangyeratkeun heula. Mangga diawas heula Ki. Punten ngecepnya tambihan saeutik deui we di handapna. Kieu tah tulisanna teh NB Incu hampura Aki upami tulisan Aki butut. Ki, abdi nu nulis Ki. Saatnya Cangega. Nurutkeun panalungtikan, ngaran kesenian nu hirup di Tatar Sunda teh loba teh nyokot tina akronim atawa singkatan. Nya. Contohna ye, Lapidut singkatan tina lawak, kacapi jeung dangdut. Doger singkatan teh ngadog-dog anu beger, ngadog-dogan anu beger. Nah, tarling hitar jeung suling. Nah, Ari Tardan naon coba? Kakarak ngade ngeuy Ari Tardan naonnya singkatan anak kela. Teu apal.
Tah, tardan teh kepanjanganna tina gitar jeung munding edan. Mugia masihan abdi nasehat pikeun abdi milari jodoh. Ye, Jang Somad, hidup kedah ngalaksanakeun 3 eng. Naon wae eta teh? 3 eng teh? Eng nu kahiji, anjeun kedah ngusahakeun diri milari pipa majikaneun. Terus eng nu kadua nyaeta ngadoa. Tah, kapaksa ye. Hidup kedah ngalaksanakeun eng nu katilu. Naon nu katilu teh? Eng anu katilu teh hidup kedah ngaca. Saksikanlah hiburan 7 hari 7 malam. Saksikanlah malam Senin wayang golek dalang Asep Sunandar Sunaria. Malam Selasa wayang golek dalang Dede Amung Sutarya. Malam Rebo Starling Putra Sasangkala. Malam Kamis Nonstop Dangdut. Malam Jumat Sandiwara Sri Tunggal. Malam Sabtu Kasidah Modern Artarbia. Malam Minggu wayang golek dalang Ade Kosasi Sunaria. Tapi di hadapan runtuyan acara tadi aya keterangan sebagai berikut. Sadayana tina kaset atur nuhun 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam bersama kaset. Neng Dea. Ya, Pak. Wilujeng ulang tahunnya, Neng. Nuhun, Bapak. Dea teh anu teh sabaraha tahun, Neng? 13 tahun, Pak. Nah, geuning tos 13 tahun deui. Apanan tahun kamari abdi genep tahun. Ayeuna 7 tahun. Janten 13 tahun. Anak Semar Nur Cika saha? Cepot. Parantika hampangan di rumah sakit. Pispot. Tempat tembak. Pot. Eta Ari Udar atau lesot. Copot. Ari nu nyelok dina pipi. Eta kempot. Eta pamicenan hasep dina kendaraan. Kenapot. Ari eta anu pripot. Tong miheula anu cing udin. Saatnya Cangika. Ari Aki rumah tangga jeung Nini teh geus sabaraha taun? Aki nya aya we 60 tahun malah, Jang. Eta rarasaan Aki sajero 60 tahun teh kumaha Ki? Asa sakedeung 60 tahun rumah tangga jeung si Nini teh asa ngan sajam. Uluh, nah habat asa sajam Ki? Nya ngan sajamna dina jero sumur. Mohon perhatian. Hapunten kasadaya pengunjung. Arantos kapendak hiji budak alit namina Gogon Jaya Diranjang. Yuswana kirang langkung 5 tahunan. Ciri-cirina nganggo acuh warna berem gambar SpongeBob, lancingan pondok sabelah, soca bolotot pangambung urengi, sareng rambutna galing sabelah. Menawi ka para pengunjung anu rumaos ka icalan putra anu ciri-cirina nembe disebatkeun, mangga candak wae di meja panitia. Perhatosan, 5 menit teu dicandak, ieu budak janten milik panitia. Kunaon ibu teh menicari kitu? Kacopetan? Henteu, ibu mah nganyeri hate we ataku penumpang nu dihareup. Cenah budak ibu teh meuni urengih kitu, panon bolotot, pipi tembem, jeung kulitna meuni hideng kitu. Benar-benar pisan ngahina eta mah. Nurus tunyu ada kitu mah, lawan we bu, tuman. Juk ibu kapayun we, carekan ta jelema teh. Kan we anak monyet mah bu, ku abdi urang jagi di dia.